Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepangkeun wasta abi Naufal Rafli Wahyudin ti kelas 10 IPS 3. Dina kasempatan ieu abi bade ngawawancara punbiang perkawis COVID-19. Mangga tepangkeun. Mohon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Sali nyaeta mamahna Anopal. Dina denget ieu saurna teh aya bade ngawawancara perkawis COVID-19 nya. Mohon Bu, langsung bae dikawitan. Mangga. Anu kahiji abi bade nu maros. Naon anu ibu terang perkawis COVID-19? Nah, COVID-19 teh COVID-19 nya. Mohon Leres? laras Sok ameng keluar. osok Eta teh meureun terangnya nya. terang. Tah COVID-19 teh eta teh panyawat anu nuju gempar ayeuna teh nya disebabkan ayana virus corona nyaeta SARS-CoV-2 nya namina teh. Nah, virus corona teh ieu teh nya tiasa nularkeun antawis jalmi ka jalmi, tangtosna bakal urang teh naon teu sehat nya. Aya contoh-contohna seueur negara anu di lockdown supados naon namina teh supados teu nularkeun deui kanu sanes. Pami di Indonesia mah namina teh PSBB. Tah eta teh virus corona atau napi penyakit COVID-19 teh biasana nyerang pernafasan. Nya napas urang teh kan anu ujung urang hirup teh di nafas. Tah eta teh kudu hati-hati. Komo ameng misalnya atanapi di luar oge pan palalaur. Tah gitu kedah dijagi. Mohon janten kumaha saur ibu perkawis ngajaga diri tina COVID-19 unggal dinten? Kumaha carana urang teh kedah ngabatasi supados COVID-19 teu nular nya si virus eta teh teu lulumpatan ka ditu ka dieu nya. Nah, matakna urang teh kahiji jagi dirina teh kumaha? Kahiji pami kaluar kedah nganggo masker. Kadua ayeuna mah da kedah bersih-bersih da virus mah seunah maotna teh ku sabun. Janten kedah ngawasu panangan ku sabun anu cai ngalir. Nya nu katiluna kedah jaga jarak urang teh tah 1 meter atanapi 1,5 meter. Tong deketan kieu engke gampang nularna nya. Terus aya deui cenah eta 3M ayeuna mah jadi 5M. Mun urang mah M na teh menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Mun basa Indonesia mah kahiji memakai masker, kadua mencuci tangan dengan air yang bersih, katiluna naon tadi teh menjaga jarak, kaopatna menghindari kerumunan dan kelima na teh mengurangi mobilitas. Eta bahasa Indonesia nama 5M tah kitu. Mohon. Terus kumaha pendapat ibu perkawis sakola online? Sakola online mah berarti eta mah hiji solusi kanggo urang pada diajar aman kusabab pemerintah teh kedah ngalindungi masyarakat di Indonesia. Tangtosna untuk kanggo keamanan urang sadaya. Tah sekolah online teh kusabab kan seueur marangkali anu masih kedah dijagi anu seueur pisan naon namina teh hubunganana atau interaksina teh kan seueur pisan. Tah kedah aya sakola online nyaeta kanggo 5M tadi. Terus upami sakola diteraskeun sapertos biasa
ibu satuju atanapi henteu. Nah, pami sakola lebat atana pinte satujuna kitu Muhun. nya pami ninggal mah atuh naon namina teh ninggal heula kaayaanana perkembanganana di Indonesia teh kumaha da pamarintah ge pasti terang perkembanganana aya nu oren teh aya nu beureum teh aya nu hejo teh tah mudah-mudahan kan daerah anu hejo mah berarti aman terbebas tina COVID-19 mudah-mudahan orang di Bandung tiasa kitunya Amin. hoyongna mah lebat nya Nya. tapi ninggal heula perkembangan pamit seueur keneh eta grafik anu COVID-19 teh masih keneh seueur keneh ayeuna ge kan PSBB deui kusabab seueur deui tah ibu mah teu satuju lamun lebat sakola deui teh nya Teu satuju. ya tuh tapi pami tos Aman. turun aman insya Allah satuju supados teu kan kusabab teu nularkeun deui kitu maksudna nya Muhun. Sumuhun Bu. Sakieu wae wawancara abi sareng ibu. Punten upami aya kalepatan tina kecap abi. Atur nuhun kana waktosna. Wassalamualaikum warahmatullahi iya hatur wabarakatuh. nuhun.